Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahu indi dirhamun wali waton mutajamun bihi taqadumul khobar. Wa nahu indi dirhamin lan utawi upamane lapat indi dirhamin, manane indi dirhamin ikut tetep inum sani ingsu dirhamun. Wanahu indi dirhamun, wanahu lan saupamane lapat indi dirhamun, indi ikut tetep inum sani ingsun dirhamun utawi dirham. Wali lan ikut tetep kada ingsun watorun utawi pangabutuh. Iku mutajamun dan wajibakan bihi ing lam yasinahu indi dirhamin wali wator opo taqadumul khobar andinginakan khobar. Kada hale tetep kay mengkono madkur indi dirhamun ida ada tatkala balik alaihi ing atase yasi mulabis khobar, alaihi ing atase mulabis khobar opo domirun isim domir mimma saking mubtada, opo bihi kan khobar anhu saking mubtada mabni nian hale kang mertelaken, mubinan hale kang mertelaken. Yuk baru kang den gawe khobar kada ikut tetep kaya mungkono madkur, kada ikut tetep kaya mungkono madkur ida ada alaih ida yastaujibu tatkala ngawajibaken ya khobar atas diro ing dadi kawitan. Ka aina kaya lapad aina man alim tuhu nasiro, aina iku endi man uti wong alim tuhu kang weruh siro, alim tuhu kang weruh atau alim tuhu kang weruh ingsun ing siro, atau alim tahu kang weruh siro ing yasiman, kang weruh siro ing yaman, tasiro hale kang nulungan, nasiro hale kang nulungan. Wa khobarolan ing khobar al-mahsuri kang den ringkes ing dalem ya mubtada qadim andinginaken sira abadan ing dalam salawase kamalana ilat tibahu ahmada kama ma oranono ikut tetep lana ikut tetep pada ingsun ilat tibau aing utawi anut ahmada ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmada ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahad kuma yu'lamu jaijun kama wa nahu indi dirhamun wali watar mutajamun bihi taqadumul khobar. Di dia musannif ngajelaskeun tina bagian nu katilu tina masalah khobar dimasalahkeun di antarana wajib diheula jeung panerina atau lebih jawaz diheulakeun jeung dipanerikeunana. Tadi dia musannif ngajelaskeun masalah wajibna miheulakeun khobar manerikeun mubtada. Miheulakeun khobar manerikeun mubtada, dijadikeun khobar muqaddam mubtada muakhar. Samusannif wa nahu indi dirhamun wali wator, ari saumpamana lapat indi dirhamun jeung wali wator eta mutajamun fi taqaddumul khobar. Tah dina eta dua lapat diwajibkeun kana diheulakeunana ieu khobar manerikeun kana mubtada. Mere arti musannif di dieu tina nu pertama sabab kabehna aya opat tempat dina ieu opat beutan nyaritakeun musannif dina nu wajib diheulakeun ieu khobar. Ieu mere arti dina lapat indi dirhamun di mana aya kabuktian ieu si mubtada nakirah lae salah musawi ila taqaddumul khobar, teu aya solusi jalan keluar
dina ieu ngabentuk mubtada us isim nakiro kecuali kudu diheulakeun khobarna. Mangka ieu miheulakeun khobar jadi hukumna wajib sebab lamun teu diheulakeun bisa kabuktian aya mubtada dipasang ku isim nakiro bari malam tupid henteu aya musawi henteu maedahkeun. Maka di dieu wajiblah dipanerikeun ieu si mubtada miheulakeun kana khobarna. Jadi jelas jadi wajib seperti contoh inda dirhamun indi dirhamun jeung lapad liwaton di antarana ieu khobarna dorob atanapi jar majrur seperti contoh indaka rajulun contoh tengahna wa dari imraatun wajib eta dibahasakeun miheulakeun khobar manerikeun mubtadana sebab ieu ayana mubtada teh tina isim nakirah anu teu aya solusi lain bisa na ieu mubtada dipasang ku isim nakirah kecuali diheulakeun khobarna baik dina ieu dorob atanapi jar majrur. Jadi ulah ngabahaskeun dina contoh indaka rajulun indaka atanapi imratun pidari dibahasakeunana sebab engke kabuktian nya aya isim nakirah dijadikeun mubtada ataupun mubtada dipasang ku isim nakirah anu malam tupid. Wajwa nuhat wal arab alaman idalik wa ila hada asal bi qoli wa nawi indi dirhamin wali watar albet pain kana dinakirah musawi jaza al amrani kecuali nalika aya kabuktian mubtada dipanerikeun khobar diteheulakeun seperti ieu dipasang ku isim nakirah ngan aya musawi lamun diheulakeun oge surahna teu matak salah jadi faidah lamun diheulakeun oge ieu si mubtada anu tina isim nakirah ya eta mah teu jadi masalah meunang diheulakeun mah dipanerikeun ya jajal amroin itu saya contoh rajulun doripun indi asana mah rajulun indi rajulun dorib asana mah indi rajulun dorib asana mah ngan diheulakeun we rajulun dorib indi eta teh jadi masalah seperti mana maksudna isim nakirahna disifatan aya geus disifatan mah eta diantawis musawi ngabentuk isim nakirah ngabentuk mubtada ku isim nakirah ari geus aya solusi lain mah teu jadi masalah bisa wae diheulakeun ieu si mubtadana tadi mah teu aya solusi lain kecuali diakhirkeun mangka dina ngakhirkeun ieu si khobar wajib ngakhirkeun ieu si mubtada wajib ya miheulakeun ayeuna khobarna sabab teu aya solusi lain ieu mah aya solusi lain atau alternatif lain ya tadi antarana kesifatan jadi masalah arek dibahasakeun indi rajulun doripun atanapi rajulun doripun indi eta teh jadi masalah sabab meunang dijadikeun khobarna oge paham. Nomor kahiji jadi nomor kahiji dina anu wajib diheulakeun ayeuna ieu khobar manerikeun mubtadana nalika aya si mubtada dipasang ku isim nakirah bari teu aya musawi anu sejen kecuali kudu dipanerikeun ieu si mubtada diheulakeun khobarna mangka miheulakeun khobarna hukumna jadi wajib dina kitu seperti dina contoh indi dirhamun nya teu meunang dibahasakeun dirhamun indi sabab ke bakal kabuktian aya mubtada dipasang ku isim nakirah atawa liwator waliwator tah di dieu oge sarua lamun dibalikeun bisa kemungkinan mubtada dipasang ku isim nakirah bari teu aya musawi nya sedangkan ieu musawi teh wajib dipanerikeun khobarna panerikeun mubtada diheulakeun khobarna seperti ieu dina dorob jeung jar majrur. Nomor kahiji. Nomor kadua dina mutajam fi taqaddumul khobar teh kada nya kitu kana seperti contoh indi dirham nyata ida ada alaihi mudmar ida ada alaihi mudmar nalika aya domir
tidak ada nalika aya balikna atau sunada teh tidak ada tatkala aya balik naon mudmarun isim domir alaihi karena eta khobar eta musannif ngabasakeun ciga-ciga langsung kana khobar ningali tengahna ayana ieu si khobar teh ayana ieu si khobar atanapi ayana si mubtada ya, tidak ada alaihi khobar ayana si mubtada ngurung kana domir anu jang balik kana khobar. Contoh bidari sohibuha, contoh bidari sohibuha anu jadi contoh lapan sohibuha pada mubtada kata pelan domir anu jang buat balik kana dar bidari ikut tetep ilmu mah sohibuha utawi kang anduya sidar kanu umah berarti aya kemungkinan lamun diheulakeun ieu si mubtada menerikeun kana khobarna bakal terjadi aya domir anu mutasil balikna kana lain kakuduana tapi balik kana samemehna nyalanya udah domir ala mutaakhiran lafdon lalu ba ulah sampaikeun baliknya domir kana nu diakhirkeun lafdon warut batan. Jadi kemungkinan lamun terjadi ieu diheulakeun si mubtada menerikeun khobarna bakal aya domir balik kana anu paneuri anu diakhirkeun baik secara ayeuna lafdon warut batan baik secara ucapan ataupun secara susunanana ieu teu bisa sedengkeun irja'u domir ari balikna domir kana ayeuna diakhirkeun eta mamnu dicegah ulama teu meunang nya irja'u domir al mutaakhir mamnu teu meunang ayeuna ngembalikeun domir kana anu diakhirkeun seperti misalkan kembalina domir dibahasakeun sohibuha fidari eta hak engke bakal aya balik kana dar maka teu meunang di dieu mamnu. Balikan deui wa kada idza ada alaihi mudmar nalika sarua bae seperti indi dirhamun dina pada wajib diheulakeunana ieu si khobar menerikeun mubtadana atawa dijadikeun khobar mubtada muakhir dina nalika si mubtadana kata pelan domir anu buat balik kana mubtada kana khobar nalika si mubtadana kata pelan domir yang buat balik karena khobar seperti contoh dari sohibuha nyapi dari sohibuha malihan sabarna mah di dieu teh musannif ngabahasakeun alaihi teh lain kana khobar kada ida ada alaihi khobar tapi kana mulabis anu hubungan jeung khobar sebab datiahna ieu si domir lain balik kana khobar tapi kana mulabisna seperti contoh bidari da anu jadi khobar tegasna mapan kainun atau istaqoro sedangkan balikna kana dar anu aya hubungan jeung eta si khobar berarti kada ida ala mulabisi asana mah tah tengahna tingali nya kada wa takdir kada ida ada ala mulabisihi dibuang mulabisna nu jadi mudhof terus hakna mudhof ilaih ditetepkeun di tempat mudhof maka jadi kada ida ala alaihi domir nya alaihi domir jadi asal nama jadi teh lain karena juzna mubtada lain juz kana si khobar balikna ieu si mubtada teh domirna mubtada teh asal nama seperti contoh tadi teh api dari sohibuha ya lapad ayeuna ha lain balik kana juzna tegas anu jadi khobarna lain dan jadi khobar asal namanya eta kajian atau istaqoro nalika aya mubtada kata pelan ku domir anu eta domir teh balik kana mulabis si khobar lain kana juzna khobar tapi kana mulabisna seperti contoh tadi dari sohibuha ha eta balik kana dar sedeukeun dar lain juzna khobar tapi mulabis khobar anu aya hubungan mulabis jeung khobar tuh sebab ta'alluq nama dibuang pan asli nama ta'alluqna jadi khobarna teh nya telapan kainun atau istaqoro ala samrati misluha jubad dah contohna ge sami ala samrati misluha
jubat nya dalapan samroh lain tegas juz tina mubtada lain juz tina khobar gitu. Tina khobar tapi eta mulabis khobar nah contoh siiran fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun ahabuki ijlalan wa ma biki kudratun alayya walakin mil'u aini habibuha ahabuki wadi ingsun ing sira wadon wadi ingsun ing sira wadon ijlalan karena ngagungaken ahabuki wadi ingsun ing sira wadon ijlalan karena ngagungaken wama biki ora nono iku tetep kalawan sira wadon kudrotun utawi kawasa kudrotun utawi kawasa alaya ing atase ingsun walakin mil'u ainin tatapine iku sakabeke netra tetapi iku sakabeke netra habibuha utawi temen ya ain habibuha utawi temen ain terjadi contoh mil'u ainin habibuha aya domir balik kana ain sabarana ain lain langsung tina ayeuna tina khobar balik ayeuna mulabis khobar gitu mulabis khobar sebutna ieu mudhof pilih tina lafaz mil'u anu eta mil'u teh mudhof anu jadi khobar muqaddar tuh henteu kana mil'u tapi kana ain disebutna mulabis ini mulabis itu maksudna anu jelas dia katana samilah tina bagian tina khobar keneh eta oge lah lempong nama metakan dia alaihi tapi seperti tengahna ya nakdirkeun nama eta teh mulabis ala mulabisihi tapi waktu jarah hilaf ini gini terkadang masuk ayat perebutan jadi kada ida alaihi mudmar mimma bihi anhu mubinan ikhbar waktu jarah hilaf fi jawi doroba gulamahu tadi dia aya bahasa perebutan dina bahasa doroba gulamahu jaidan menang aya si domir balik kana mutahid labdon walutbah jadi doroba gulamahu jaidan nah atuh geuningan aya dina bahasa pida sahibuha pidari teu meunang nah nya cek sebagian ulama ataupun cek sebagian pendapat atuh saruakeun bae meunang dina doroba gulamahu jaidan dimeunangkeun nya ari dina sahibuha pidari teu dimeunangkeun kumaha ieu teh pan aya eta aya domir balik dan anu diakhirkeun bari lafdon warut batan naon bedana tah apa malafat bainahuma wa dohir sebenarnya dohir baik coba pikir-pikir cek di musannif teh nyata malafat bainahuma ana ma ada alaihi domir wa matasal bihi adomir istirofan bil amil bi masalah doroba gulamuhu jaidan anu jadi perbedaan bedana tingali domirna atau lebih masalah amilna antara lafaz gulam jeung jaid teh amilna sami eta kene ku lafaz doroba coba masih kene sa amil gulam anu jadi amilna dorob ngan pada jadi pae kudu lafaz jaidan anu jadi amilna naon doroba amilna eta kene amina eta takene sok jadi bahasa doroba ieu nya ngarapakeun ongko nya ngarasapkeun ongko da amina eta takene aya nasi domir jang buat balik kana lafaz jaid teh da antara gulamuhu jeung jaidan anu jadi amilna eta takene kembalikeun ayeuna kana lafaz sahibuha pidari nya sahibuha pidari ieu lafaz sahibuha jeung lafaz pidari amilna lain-lain beda-beda nya bilapi masalah pidari sahibuha ta tengahna ayeuna amil fi mata salabihi adomir wa ma adari domir muta bedana antara ayeuna di dieu tuh amil ana kana ayeuna ittisal bihi domir anu taqwa kana sahabat sahibuha jeung lafaz pidari
beda nya beda dina dari dijerkeun ku harap JR ari di beda amilna sohibuna lapan sohibna jadi amilna nya tarapa kusal jadi khobar jadi mubtada rapana ku mubtada jadi beda-beda amilna antara ayeuna perbedaan doroba gulamuhu jeung jaidan aya dina lapan doroba gulamuhu jaidan mah menang aya domir nya miheulaan atanapi di aya domir anu marjena kana nu diakhirkeun baik labdon walut batang tah dina palabah sahibu hafidari mah teu meunang sabab amilna beda-beda tadi mah amilna sarua nya maksudna beda-beda teh antara ayeuna dar dijerkeun kupi sedangkeun lapan sahibuha geus lain deui amilna jadi beda-beda tuh beda-beda maka di dieu mah teu meunang besi gitu jadi nah dina nu sejen mah geuningan meunang sekitar doroba gulam hujaidan tapi dina ieu sahibuha pindari teu meunang nah eta jadi perbedaan menjadi perbedaan anu matah ngameunangkeun jeung teu dimeunangkeunana ngana jelas dina bahasa wakada inda ada alaihi domir mudman nalika aya dina eta si mubtadana katempelan ku domir yang buat balik kana mulabis dina khobar maka itu wajib dipanderikeun si mubtada berarti wajib mihelakeun kana khobarna sabab besi kabuktian lamun digeulakeun ieu mubtada dipanderikeun khobar aya domir balik kana mutaahir lafdon walud ba wasalisa yakuna rja khobar lahu sadrul kalam atanapi dina betanana kada ida yastaujibu sadira ka'ainaman alintuhu nasiro jeung deui nu katilu dina wajib miheulakeunana khobar manrikeun mubtada nalika ayana ieu si khobar teh tina ayeuna mubtada atanapi ayeuna si khobar teh katempelan atanapi sebahagian tina sadar kalam nya maksud sadar kalam teh bahasa idastaujibu tasdiro teh lapan anu ngamulajamah anu diwajibkeun dijadikeun mimiti si contoh lapan ayeuna jaidun istifham ismi atau istifham harfi ismi sarua anu mulajamah kana sadar kalam kabeh oge istifham ayeuna jaidun teu meunang dibahasakeun jaidun ayeuna jaidun ikun di jaidun teu ki jaid tuh pajaidun mubtada muakhar wa ayeuna khabar muqaddam tah ieu wala yuakharu fala taqulu jaidun ayeuna li anal istifham lahu sadar kalam ulah dibahasakeun jaidun ayeuna jaidun teu ki jaid iku ayeuna di mana ulah tapi ayeuna jaidun seperti ayeuna man alim tuhu nasiro contoh musannif mah ayeuna man alim tuhu nasiro ilapan ayeuna jadi khabar muqaddam tina mubtada lapat man nya dan diakhirkeun terus ku alim tuhu nasiro mah eta jadi silah lapat man jadi jelas dina bahasa kada idastaujibu tasdiro ka ayeuna man alim tuhu nasiro di mana-mana atanapi di dia wajib miheulakeun khobar manrikeun mubtada nalika khobarna tina lafaz atanapi katempelan ku lafaz anu jadi sadar kalam atanapi tina lafaz anu jadi sadar kalam anu sok ngamulajamah kana sadar kalam nya lafaz ayeuna istifham lajeng deui wa khabarul mashhuri qadim abada kamalana ila tibau ahmada tayanu terakhir nu kaopat dina wajibna khobar ditihlakeun manrikeun mubtada nalika aya wa khobarul mahsur nya asanapi wa khobaro jeung kana khobar al mahsur anu ringkes dina mubtada qadim abada asanapi berarti qadim kudu mihlakeun anjeun abadan dina salilana khobaro mahsur kana khobar anu diringkes anu dimahsur arek kulapat ilah tanapi kulapat inama dimahsur nama jadi contoh inama fidari jaidun tuh ya khobar mahsur disebutna inama fidari jaidun atawa ma fidari ila jaidun teu meunang ditilakeun
Yen tos bahasana sapertos dina bab ayeuna mubtada. Tah dina khobar lamun geus di mahsur nya ditangtukeun jelas teu kasalian deui kana si musnad atanapi kana mubtada di mahsur kana lafaz jaid inama fidari jaidun pastina eta tetep di umat jaidun teu jaid. Tah teu meunang bahasakeun jaidun inama fidari atanapi inama jaidun fidari. Jaidun inama fidari teu meunang dijelaskeun. Contoh musonif mah malana ilat di bawah mada. Contoh musonif eta teu meunang diheulakeunana ayeuna si khobar si mubtada merikeun kana khobarna tetep ku wajib sebab di dieu khobarna khobar mahsur nya khobarna tos dimahsur atanapi diringkes ku adat inama atanapi ku lafaz ila ku adat maksudnya teh inama atanapi lafaz ila nya maka khobar jadi wajib dipandelikeunana teu meunang dititulakeun wajib diheulakeunana teu meunang wajib teu meunang dipandelikeun jadi ku dijadikan khobar muqaddam muakhir dina opat tempatnya hiji nyata dina mubtadana anu isim nakiro anu teu aya musawik lain kecuali ku diayeurkeun maka ieu si khobar berarti wajib diheulakeun atanapi nalika aya si mubtadana katempelan ku dhamir anu jang buat balik kana khobar atanapi kana mulabisna khobar. Nu katilu nalika aya si khobar katempelan ku atanapi nu katilu aya si khobar nya tina ayeuna lafaz anu ngamulajamah kana sodar kalam. Anu kaopat nalika aya si khobar dimahsur baik ku lafaz ila atanapi ku inama. Mangka eta nu opat wajib diheulakeun khobarna manalikeun mubtadana. Wahad kuma yu'lamu jaizun kama wa nahu